Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui alhamdulillah dinten ieu dinten Kemis 27 Agustus 2026 masih dina surat An-Namli atau surat Sireum semut ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kudu inget anjeun Muhammad saur Allah. Qala samang-samang sanyarios saha nu nyarios Musa Nabi Musa. Nyarios ka saha li ahlihi ka keluargana Nabi Musa di tengah padang pasir anu poek di kota Madyan menuju Mesir. Didinya Nabi Musa ningali seuneu sabawa salapan tahun kapengker Nabi Musa kantos diudag Firaun sabab misah anu pasea katinju ku Nabi Musa maod kaum Egyptian waktu harita mangka ku Firaun diudag-udag sehingga sampai ke daerah Madyan didinya patepang sareng Nabi Syuaib nikah ka putrina Nabi Syuaib saterasna. Nabi Musa nyarios ka keluargana kumaha ini sanyana kami sanyana kuring cenah kitu. Anas tu ningali kuring naron kana seuneu tuh di Gunung Tursina aya seuneu belah ditu. Bari poek mongkleng tiris anu kacida saatikum bakal dibawakeun ka anjeun saur Nabi Musa minha tina eta seuneu bikhobarin atawa kabar tentang perjalanan ka Mesir. Au atikum atau bakal dibawakeun ka anjeun kabeh ka keluargana Nabi Musa saur Nabi Musa bisihabin ku nyala api kobasin atawa ruhak nyaeta areng seuneu la'alakum supaya anjeun kabeh saur Nabi Musa tastaluna bisa siduru bisa menghangatkan badan tina ieu rasa tiris kayak cicing daragoan rek menta seuneu tuh kabelah ditu saur Nabi Musa di Gunung Tursina waktu harita Gunung Sinai saterasna. Palamma mangka samang-samang saja datang kana eta tempat seuneu Nabi Musa nu dia diseru ku Allah Nabi Musa sapada harita. Amburika kana yen sanyana anjeun teh barokah Musa mang finari mang sahajalma finari anu deukeuteun ieu seuneu. Waman haulaha jeung anu aya di sekitarha eta seuneu tegasna para malaikat. Subhanallah maha suci Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam sakabeh alam. Saterasna Allah nyarios deui ka Nabi Musa langsung di Gunung Sinai. Ya Musa, hei Musa. Innahu sanyana huwa itu Allah. Annallaha ana kami saur Allah Allahu Gusti Allah. Jadi Allah ngangken abdi Allah memangnya Allah waktu sarita Nabi Musa nyarios langsung sareng Allah Subhanahu wa taala di Gunung Sinai. Al-Azizu anu maha gagah Al-Hakimu sareng anu maha bijaksana. Allah ngadawuh deui ka Nabi Musa di eta Gunung Sinai. Kieu ngadawuhna Allah Subhanahu wa taala langsung berhadapan sareng Nabi Musa aya suara tanpa jisim. Wa alqi jeung sok alungkeun Musa saur Allah asoka eta iteuk anjeun tongkat anjeun nu sok dibabawa ku Nabi Musa paranti ari leueur atawa ngaparakandang daunan jang doma. Palamma mangka samang-samang dialungkeun ku Nabi Musa itu tongkatna Nabi Musa iteuk ro'aha mangka ningali ha itu kana iteuk tahtazu bergerak eta iteuk kaannaha seperti ha eta iteuk teh janu jadi orai anu lincah. Reuas Nabi Musa ningali kitu
wala mudbiron tuluy mundur ka tukang Nabi Musa sieun ku eta oray. Walam yuaqib jeung teu ngalieur deui kana eta tongkat Nabi Musa sabab sieun ku oray anu lincah bergerak-gerak. Allah ngadawuh deui ka Nabi Musa, ya Musa, hei Musa, la takhaf ulah sieun anjeun ku eta tongkat anu jadi oray. Ini sanyana kami Allah, saur Gusti Allah Subhanahu wa taala, la yakhafu entong sieun ari aya Allah di sisi anjeun. Ladaya sabab Allah aya di sisi sabab anjeun aya di sisi kami. Sadayana oge teu aya anu bakal jadi madarat atau jadi manfaat kecuali kuridona Allah. Al mursaluna anjeun kalebet jalma-jalma anu jadi rasul. Teh harita Nabi Musa diangkat jadi rasul, diwahyukeun ku Allah ka Nabi Musa, kalayan Nabi Musa nyandak kitab anu disebatna teh kitab Taurat dugi ka ayeuna. Saterasna illa madolama kajaba jalma-jalma dolim summa badalna tuluy digantian kadolimanana husna kudu kasaehan ba'da su'i saatosna kengeng kagorengan. Jadi urang sadayana tong sieun kamun urang niat tobat insyaallah tobatna diampuni ku Allah asa niat terus. Pa ini maka sanyana ari kami saur Allah Ghafurur Rahimun, Maha Pengampun sareng Maha Asih kasadaya makhlukna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.